Kapal udara yang udin ngahuleng mus-mus gagaro reungit anu nyocok teu karasa nyaho-nyaho getih nang 7 liter beak ku reungit kitu jelema si horeng para mitra ari nuju ka Bungbuleungan ku istri atana pitiasa disebatkeun oge ku awewe ret jang udin kana rokok gigireunana nyot dikenyot cekes dihurungkeun teu daek hurung kakara kadeuleu jadol lain rokok geuning nu ku aing dikenyotan teh ballpoint paingan aing teh tadi muleuman ballpoint paingan heran nah aya rokok bau cet kitu cek Jang Udin tapi kulantaran jelema nekat teh ballpoint teh dipiceun diakan ku manehna urang lajengeun para mitra Jang Udin ukur ka Bungbuleungan es tuning eueuh gawe cicing bari diharudum sarung kaluhur make topi wajah karasa kumana angin nyecep kana bujur si orang Jang Udin kebek Gusti beukeut di calana abdi teh kitu cek Jang Udin bari kojengkang nyokot calana ka pangkeng harap dipake bisa dalila karasa leumpangna gejet geuning ieu mah nu dipake calana teh baju kitu cek manehna bari dilaan deui tapi Jang Udin teh eleh-geleng geuwat nyokot sarung geuwat di sarung bari cicing ucang angge sabot Jang Udin ucang angge sukuna ucang-ucangan kadeuleu dihandap aya anjing edan cek anjing edan naon itu nu nangtang ka aing kedewak Jang Udin dihakan sukuna digeger tapi Jang Udin barang ningali anjing edan ngegel suku timbul nafsuna sia ngegel aing ge kudu ngegel anjing kitu cek Jang Udin kukulintingan sapeuting kebenaran aya anjing nu ucang-ucangan kedewak deui ku Jang Udin dihakan kitu para mitra urang teraskeun aing nya sih kumaha nya sih henteu benten ti Jang Udin mah nage keur ngalamun cicing diuk di jero sumur. Jero sumur mah pae atuh. Jang Udin nya sih cicing diuk ke jero sumur. Bari ngalamun. Kang Udin teuing teuing ningakeun ka jelema. Pesan sponsor. Jang Udin ka mana atuh Kang Udin teh teuing pisan. Kanas dilamar Gusti Perdu, Gusti Abdul teu ditarima. Kang Udin deudeuh teuing Gusti. Kitu cek Nya Esih bari nyupah. Puah Nya Esih ngidu. Si oreng lain seureun nu dihakana daun jagong jeung daun tiwu. Paingan teuing aya seureun nepi ka nyeri kana bibir cek Nya Esih. Nyupah deui. Nyolekeun apu. Am dihuapkeun bangun nu nikmat digayem teu lila. Puah Nya Esih ciciduh deui. Gusti geuning nyupah teh ieu lain apu geuning tai kocok. Paingan heran aya apu nepi ka bawah stasiun kitu cek Nya Esih bari keuheur tungtungna kulantaran salah nyokot seureut bari jeung inget ka panutan anu jauh Nya Esih nekat blek nangtung nanyerag bumi 7 kali jebret na jong pantok tengkel cekerna nyeri Nya Esih keuheur teu di luar anu kaketrok puntung punten sia meureun lain puntung ai heueuh punten Nya Esih Arab lain Arab Nya Esih aya gitu ai heueuh Nya Esih aya mangga calik sia gewel calik teh di dieu di jero imah naik sia ngadon calik dina dahan jamu turun saya mah buru-buru turun mangga calik engkang gek saya mah diuk dupingkang teh saha bilih wae teh can terang akang teh Purabaya geuning dipingan Dani bari naon sia teh ka dieu upami percanten mah ngadangu cenah Nyai teh randa nah leres nah Nyai teh teu gaduh panutan mun teu cek Nya Esih bari ngalima pinu harepan cenah Nyai teh geus hayang boga salaki sumuhun tah lamun kitu asa kebeneran akang ayeuna rek nagih roda hubunganana ai sugan tara kalamar baru geus ato ayeuna akang rek nagih roda kitu cek saya mah bari nya kakak tapi bari nya kakak Nya Esih keuheur kata saya mah diwawalan sungutna ku gelas tapi dasar saya mah teuing sakti cek saya mah nanya itu terang akang kasurupan ku kuda lumping kitu cek saya mah bari ngahakan gelas cakruk-cakruk diantep beak 7
para mitra kumaha terasna yeup nyai pendekar Gunung Puyuh urang lajengkeun ke dina babak kadua anu diceritakeun ku Ngah di Radio Mara sponsor para saderek bilih ban bitu peryogi alat-alat onderdil motor onderdil mobil warung lotek Mahmud sayagi segala onderdil antawisna mutu kanggo mekrek motor batur kitu para mitra dina carios nu geulis ngacapruk Pak ayeuna laguna heula Ngah nyanak carios anu geulis ngacapruk atanapi tiasa geus sebatkeun anu kasep sanes kaedanan Jang Udin edan Mak laguna nu bari kasangakeun lagu
anu kaduana urang kedah inget yen hirup teh nyawaan atuh nu katiluna nganyurkeun ke generasi ngora supaya warani ngadahar-lahar pikeun kesehatanana sakumaha anu kaungal dina paribasa heubeul mensana in kokoreksano anu pihartosinana sagakak mau nepikeun kang hakan panji dongeng tuning tepugu hulu buntutna anu kasebat dina babad pabaliwut kenging ieu mungkin wae teh panginten seueur anu tuterang nah itu carita teh kamana juntrunganna ieu karangan Syekh anu kalintang munul eusina namun bahasana nganggo basa filsafat dan teu kahartos perayat biasa mung ieu teh kahartosna khusus ku jalmi anu mikir anu ngemutan naon pieuseunana sebab hirup teh pinuh ku filsafat sakumaha paribasa kolot urang baheula anu teng manuteng anak merak leutik keneh anu pihartosinana awewe mah dulang tinane sareng lalaki dinancam mangga urang lajengkeun dina carios anu parantos pieu kaungal dina carios Bang Archimedes oh ya Bang Archimedes Bang Archimedes pacang aduk Bang Archimedes putrana Abah Pluto anu parantos ngagelarkeun carios lalayaranana jaka semung sareng daun semung jaka sareng daun semung jaka semung maksud teh jaka semung anu dina parantos teu birek deui panginten parantos yen jaka semung teh hiji carita rakyat anu nyarioskeun kumaha hiji jajaka anu weureu daun semung mangga laguna kitu ceuk jaka semung jaka semung bari tatapa cung nangtung ngarenghap serepet nyebut nyokot pedog am sareng kana diakan cicing kita carita mana teh dongeng gitu ya dongeng pasasonten am akan ngagayem sareng ka bedog bangun iman beureuleuk derap ngeunah ngeunah oge sareng ka bedog cenah mun kieu aing ayeuna geus sakti wa aing ayeuna dicoba bet latihan geus latihan jaka semung ngarenghap napas capek aing kudu sasarap naon geuning teu burung dasar diijabah eta teu burung digigireun aya kejo sila am dihakan barang ditanya geuning ieu jarami tapi kagok asong aing jadi munik kitu para mitra dongeng pendekar ngacapruk anu kuungah canak tina babad nu geulis di Gunung Bultok ciptaan karyawan anu terkenal Syekh Jafar Abdul Siksa anu kantos ieu carita ieu kantos dipantunkeun di Swiss sareng di Bojong Picung oge di Gunung Cisir kalawan disaksian ku para inohong-inohong Sunda diantawisna wae diantawisna wae tokoh-tokoh inohong Sunda anu parantos daya sareng aya keneh sareng nu bade aya harita disaksian ku wisatawan-wisatawan asing ti Amarta ti Astina sareng ti Pugana kalawan disaksian ku Prabu Batara Kresna Taman Pandawa ayeuna laguna anu parantos teu birek deui awet ranya